aya jelema embung ka pagi jeung babaturan lantaran boga hutang can dibayar. Kuari mah ngeunah bae sumpat-sumput hehe sakali can bayar di akhirat dianggeuskeun tetep bae dituntut bae. Lompat ka dieu cak malaikat mau kemana? Nggak ada tempat lari. Lompat ka belah ditu cak malaikat mau kemana? Nggak ada tempat lari di sini mah ya kagak ada. Orang kampung Melayu kan jenis hukum. Lupa capek. Jadi benang-benang oge kapan? Jeung nemboga hutang diadu. Sidang di dirinya. Saudara hutang dan bayar. Eueuh duit pan di akhirat mah mana aya duit? Eueuh duit, eueuh barang geus egal geus eueuh spotek geus eueuh. Geus eueuh bank BRI sagala Citibank Citibank geus eueuh. Nah, lantaran nya nuntut duit wari mah amal bagus sia ka dieu. Amal bagus tomplakeun kana boga hutang. Ternyata amal bagusannya nama jorep hutang itu kabayar. Teu boga amal bagus, amal goreng anu kahutangan teubeulkeun ka nyana. Masya Allah. Tinggal nu ieu bae ngeunaheun nu tadina boga hutang. Di hutang duit teh dibayar, ngeunaheun ke di akhirat ngeunaheun. Mana ngeunaheun nama kabagusan si itu dikaurangkeun atawa mun eueuh kabagusanna kagorengannya dikaditukeun. Tah nu mantakeun mun boga hutang ulah ditagih. Geus di akhirat bae. Lain lalagaan teh kos kitu. Ya saing mah geus. Tetep sakali nu aing bae di dunia sia moal mayar, di akhirat geus pokona mah